Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra sadayana muji syukur kakarsan nadat Allah Azza wa Jalla. Kang Arit biasa menakan deui mitra-mitra biasa penak sareng mitra-mitra sadayana nyaeta dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda karangan Kang Arit Bentar anu biasa dicanaku Kang Arit. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana dina danget ayeuna dipasihan kadamangan, damang lahir sareng damang batin. Iya dongeng teh anu nyana judul nyaeta Bagaspati, serial Serangan Si Warjit seri K20. Mitra-mitra sadayana kamari teh nyaeta nuju nyarioskeun di warung nyaeta Bagas anu nuju ngobrol sareng Mang Aso nya. Wirehna Mang Aso bade nyana ka Bumina Paku. Janten hoyong ninggal pangintennya maksana mah hoyong ngalongok ke Paku. Supados ente nyangkolong tingkana waktos sumangga iya cara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar Mohon Mamang teh sanes kirang sono bade pamit heula Aden. Sok we Aden nama istirahat heula di dieu sing nyase. Sing tenang dah di warung mah di dieu. Nyase nyantai dah seueur anu istirahat ge. Ku Mamang disampeurkeun deui ka dieu. Kitu cek Mang Aso. Oh, mangga Mamang, mangga. Engke we ku abdi diantosan. Nya tos langa lewati maghrib supados rine supados nyase kitu cek Bagas. Atuh anu saterusna Mang Aso tuluy balik ka imahna. Pok mangkarna nanya ka Biaci, sanes bibi ari pamilihan kepala desa teh iraha? Nya Mamang hari wote nama 2 poe deui Mang. Ari calona sabaraha urang? Hari calona mah 2an. Ngan hari Paku mah pada ngarojong deui ku masyarakat. Kusabab Paku mah sae pisan ka warga teh nyahan dedehan sareng tangawalar nageng. Da tadina mah Paku teh nyariosna mah anjeunna moal nyalon deui kepala desa. Mong nya anu tadi teh pada ngarojong ku warga. Margi teu aya deui anu kapilih ku warga. Hari Paku mah tos karaos kanyaahna tangawalerna ka warga sadayana. Ari anu hiji deui mah ngaranna Ki Jengger. Alah eta mah pika sebeleun Mamang. Teu kaopan, teu payaan. Lamun aya masalah teh ngajejeleh ti popolotot pagawean we judi jeung main awewe. Mata keluarga teh sieun lamun Ki Jengger meunang. Sabab teu aya pisan figur
lamun kitu mah nya intina mah lain nganung harti sakabeh manusia geus sampurna, tapi nya ari di pingpin ku jalma model kitu mah bakal kumaha ieu akibatna kampung. Jadi intina mah boh abdi boh warga teu satujueun lamun Ki Jengger nangtung. Makana abdi jeung warga teh bebeakan kitu cek Bi Acih nerangkeun ka mangkarna. Atuh mangkarna Mang Ute jeung Bagas unggut-unggutan ngartieun naon anu dimaksud ku Bi Acih. Nyaeta anu tadi diterangkeun teh sakodratna saayana, estuning teu ditambahan teu dikurangan. Kitu nya mudah-mudahan we atuh bibi paku enggal sehat. Kitu cek mangkarna bari ngahuapkeun odading anu dicecekalna. Bahamna meuni samutut-samutut pinuh ku odading. Gue atuh nikmat dina barang tuangna teh odading asli baheula mah mitro body bararadag. Odading ditambah cikopi hideung nikmat lain ikieuna aya roko-roko bodas mini peperepetan. Anu saterusna Bagas mangkarna Mang Ute jeung Bi Acih ngobrol ngaler ngidul bari ngadogan burit da rencana anu tadi teh yen Mang Aso rek nyamper nyaeta rek ngajak ka imahna Paku. Rame di warung teh jeung baheula mah lamun di warung teh sok diparake mondok anu ngadon arusaha ti jauhna. Loba zaman baheula ge anu ngadon ti bangsa Cina ge aya kaum juragan-juragan. Ari tempat pamondokan teh nyaeta warung kaasup warung Bi Acih. Bi Acih nyiapkeun tempat kacida gedena jeung di warung teh sagala aya di mimiti tuangan biasa ulup hui, uras, jagong, suuk. Sangu oge aya jeung deungeuna komplit estuning. Atuh anu ngadon istirahat teh meuni bararata. Ngancek Bi Acih ka tamu nya. Apunten cenah da kayaan di warung bibi mah sakieu kabuktosanana. Teu karasa waktu teh terus nyerelek. Teu karasa geus magrib deui. Anu saterusna mangkarna babayar urut jajan jeung urut tuang cek mangkarna cenah ame nyase. Da pasti Mang Aso tereh datang nyaeta arek nyamper. Tadi nama Bi Acih teh kekepehan. Bae cenah atuh Mamang hitung-hitung nyuguhan. Kan cek mangkarna ulah kitu bibi cenah. Da duit mah aya sok we tarima. Tong aya bahasa nyuguhan malahan mah bisi teh percayaeun. Mangkarna teh nemongkeun duit dina rajut atuh Bi Acih mending ngahuleng. Anu saterusna duit teh ditarima bari nganunuhunkeun. Jeung dina mayarna ge aya leuwihna ti batur atuh Bi Acih teh meuni atoheun. Tekung silila
Jol Mang Aso datang kadinya. Bari ngesaged Mang Aso mah katingali awakna luis sigana mah bari geus mandi geus sasarap geus naon. Kumaha Den, tos siap? Kitu cek Mang Aso. Oh, mangga Mamang, mangga. Sanggeusna pamit ka Biaci, anu saterusna sararea ge indit ngajugjug ka imahna Paku. Malahan macek Biaci, Aden cenah. Oh, mat ka dieu deui. Besirek bobo mah di dieu we mararondok. Ulah sungkan angape cenah kolot nyelira. Cek Bagas, insya Allah bibi ke abdi ka dieu ngahaja. Ari harita ci imahna Paku loba warga anu keur narungguan. Asup Mang Akong, Pak RT, Mang Akeng kabehanana araya. Anu saterusna Mang Aso uluk salam atuh ditembalan ku sararea. Anu saterusna Mang Aso Bagas mangkarna Mang Ute arasup ka jero imah. Anu saterusna Bagas mangkarna Mang Ute sasalaman ka salarea bari ngenalkeun diri ngaran jeung asal padumukan, tapi anu tadi teh ari padumukan nu asli yen ti Paguron Braja mah ti dibejakeun. Sabab anu tadi teh tetep Bagas hayang nyumput bari jeung teu katempo. Cek kasarna mah lamun cek dina pribahasa mah kaciduhan pasti lamokot, tapi lamun di baledog nya kaliwat. Bagas mung nembungkeun saha ari Bagas, saha ari mangkarna, saha ari Mang Ute. Lainna naon? Gede jeung leutikna yen Paguron Braja geus kakoncara ka mana-mana. Kasup Kampung Cikuman ge apal ka Paguron Braja jeung ka Mama Sudira. Pok Mang Aso nyarita. Sanes, oh buku. Iya abdi teh pendak sarang Den Bagas. Mangkarna sarang Mang Ute hoyong ninggal bapak. Kitu cek Mang Aso. Oh, nuhun atuh Mang Aso. Oge ka Den Bagas. Ka mangkarna sareng ka Mang Ute. Tos keur sarurumpaheun keun ibu. Manawi Aden sasiereun sabeunyereun tiasa ngiring ngadoa. Tiasa janten jalan ka ngalandongan Paku. Kitu cek buku. Oh mohon ibu. Kalaresan abdi teh tadi ngalangkung ka dieu. Nya nuju istirahat di warung. Nyaeta di warung Biaci. Ngadangu wirehna bapa nuju teu damang wales. Sakantenan we abdi teh bari hoyong ngalongok. Hoyong ninggal nanging hapunten sateuacana ge. Kitu cek Bagas. Pohon Aden. Ieu caroge ibu teh teu damang tos bade 11 dinten. Anu ngalandongan mah parantoseur. Nanging teu acan dikeresakeun ku Allah. Kitu cek ibu kuwu. Sorana ibu kuwu semu dumareuda. Rek teu kitu kumaha atuh? Ningali kayan Paku beuki dieu asa beuki ripuh.
kondisi awakna beki begang. Sabab anu tadi teh estuning teu kaasupan tuangan. Boh cai boh tuangan nu sejena. Oh mohon sareng punten abdi ge boh ka ibu kuwu oge ka sepuh sadayana. Apunten satacana ge sanes abdi hoyong terang atanapi abdi kutiasa. Nanging ieu mah nu tadi teh we abdi teh hoyong ngalongok. Abdi hoyong ninggal bapa. Kitu cek Bagas. Atuh hampir kompak kabeh ngamanggakeun. Bari malundur ka tukang, mere jalan ka Bagas supaya Bagas leluasa dina nempona. Anu saterusna gek Bagas diuk hareupeun pakuwu bari sila nekak. Bagas merong ka paku panonna seukeut pinuh ku pangabaran. Sabab nu tadi teh begitu asup oge Bagas geus ngarasakeun naon anu kajadian, naon anu keuna ka pakuwu, naon anu ngaganggu ka pakuwu. Dari rasa mah geus moal kapalingan. Kitu deui Bagas anu geus kadidikatik ku Mama Sudira lahir jeung batina tina tingkat pangartina nyege budak ngora tapi geus asup sampurna. Tinggal Bagas mah neangan pangalaman dina kahirupan. Anu saterusna Bagas meuremkeun panonna pikiranna manteng kanu Maha Kawasa. Nanada pitulung supaya paku disehatkeun. Sabab nu tadi teh urang masalah ku manusia usik kalawan malik ku kersana. Napas gepan pamasian ti Allah dalamun ku oksigen wah sakumahaeun. Bari Bagas ngawatek ajianana anu diturunkeun ku Mama Sudira. Beres kitu Bagas ngabentakeun deui panonna. Breh katempo ku Bagas. Eta wujud paku teh robah jadi wujud anu pikasieun. Nyaeta wujudna si Weureudzit. Tapi Bagas estuning teu geruh jeung nu katempo wujudna eta teh ngan ku Bagas sungkul. Ari nu sejen mah teu bisa nampo. Da Bagas ngagunakeun kakuatan ajian keur nembus kana wujud siluman selemin anu sok ngaganggu ka manusia. Bagas narik napas panjang. Rumah Bagas teh. Tapi Bagas teu lila dina kituna teh. Bagas boga kayakinan kana kakuatan. Nyaeta kakuatan anu dikersakeun ku Allah. Jeung Bagas yakin didikan atikan panggarti ti Mama Sudira. Cekasarna dina jalan masalah nuju kana hade mah estuning ieu Bagas teu ngarasakeun sieun. Teneng ludeng teu rempan teu ngadak-adak kumaneuar. Lain nganu harti kumaha behna. Da Bagas ngalakukeun kitu teh geus kaukur, geus kauji. Yakin ku Bagas ke bakal katanagaan. Anu saterusna Bagas ngantalkeun dua dampaleungeunna. Nyaeta dampaleungeunna teh dampal jeung dampalna teh diadukeun. Anu saterusna eta leungeunna teh semu diantelkeun kana dada.
Bagas ngawatek ajian beraja geni. Eta ajian beraja geni anu watekna panas. Sabab ajian beraja geni anu geus diasakeun ku Mama Sudira. Estuning lain ajian nu dianggap enteng. Berbangsa jin, bangsa siluman. Geus apaleun sakumaha kakuatan eta ajian. Sabab sebagian ajian zaman baheula mah diciptakeun ku kolot anu bener-bener sifat jeung pribadina geus alus. Bagas ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Tina leungeun Bagas kaluar cahaya koneng. Nyaeta cahaya koneng model cahaya koneng emas. Anu ngabarasat. Matak serap kana panon. Atuh nu narempokeun ge meni mangpeunaan beungeut teu kuat ningali eta cahaya anu ngabarasat. Eta cahaya anu saterusna keuna kana awak paku. Barangan jeung eta aya cahaya beureum. Cahaya seuneu anu kaluar tina awak paku. Bari aya sora anu ngagoak. Harita si Urjit kaluar tina awak paku sabab si Urjit ngarasa awakna panas asa diduruk ku seuneu. Oh, akibat serangan ti Bagas nyata ajian beraja geni. Gitu cek eta sora. Barangan yang eta lebung. Aya sora angin ngagalebung. Sorana tarik. Atuh anu aya di imah jeung aya nu di luar ani ngagarebeg leuwas lain dikeuna. Ngadenge aya nu ngaguak jeung ngadenge sora angin anu ngagelebug. Cing garebeg malahan mah anu borangan mah nararangkep nararangkot ka anu sejen. Wasoro eta. Abit. Gitu cek sebagian warga anu ke di luar bari nyalampeurkeun. Ceng, ribut sidik kon da keur diubaran tuku den Bagas. Cing. Gitu cek salah saji bari cicing-cicing teh manehna ge nyampeurkeun da sieun sarua. Atau paungko anu di luar teh. Keur kitu jeleg wujud si Urjit nyaho-nyaho ngabeleg-beg. Hareupeun Bagas nyaeta di tengah imah. Anana mencorong semu hurung. Mencorong ka Bagas. Atuh Bagas teh gancang ngawa tak ajian pangabaranana. Cakakak. Si Urjit nyakakak seuri. Sorana handaruan. Atak kukurayeun kana bulu-bulu. Geus ngaganggu dia coba-coba mengganggu. Siarek naon? Siarek kumaha? Kitu cek si Urjit. Seung nanu sikeut boborelakan kacangan ku cempor. Atuh warga anu didinya ani bekicing parungkut. Colok bangong ningali wujud si Urjit. Kakara cenah cek warga nampau makhluk anu pikasieun. Asup makong makeng mangudin Pak RT. Mau ibu kuwu menyerok tok. Lain dikieu sieun jeung kasimana ku eta makhluk. Atuh kabehana ge paungku-ungku
Neng Intan nyamperkeun ka ibu kuwu bari nangkep pageuh. Siga anu sieun leupas anu tadi teh ku ningali gila ku wujudna si Urjit. Malahan mah Neng Intan mah nyusup ka ibu kuwu teu sanggupeun ningali beungeut si Urjit anu pikagilaeun. Rek teu pikagilaeun kumaha tuh? Anu diboborelakan hurung kebur celina rancung sirahna nyungcung sihungna bijil pok Bagas nyarita sorana tenang teh ieu gempeur. Bagas teh ieu gempeur ningali wujud si Urjit sababna tadi teh hirup jeung uripna geus aya nu ngatur. Cek pikir Bagas manusia leuwih mulia tibatan anu kitu. Piraku urang selaku manusia kudu beunang kabawakeun ku siluman silemin. Hei siluman, sangaran maneh jeung dititah ku saha maneh ngaganggu ka pakuwu kitu cek Bagas. Cakakak si Urjit ngakakak seuri deui. Hai manusia, tinggikan ku jadi urusnya. Tak penting siapa kali, yang tak apa sahan nita main. Anu penting mantu ngajain aing modaran siku siada kudu loba catur tanpa pukul manusia. Itu cip si Urjit bari sering ngagak-gak. Abong siluman sombong gede huluria teh geus aya dina sifat siluman anu tujuanna mah rek ngamangaruhan kana jiwa raga jeung pikiran manusia. Anjeunna geus beunang mah kakendalikeun manusia teh tina mimiti mah tina sieun heula we. Sieun taluk gampang ngendalikeun mah. Kitu ari sifat jin siluman silemin anu rek ngaruksak anak akidahna manusia. Atuh Bagas lain di kieu kesalna. Harita Bagas hatena madenghal asa dilonyeng ku siluman. Anu saterusna Bagas adorongkeun deui leungeunna. Tina leungeun Bagas kaluar cahaya koneng ngabarasat rek nyerang ka awak si Urjit. Eta hiji kakuatan beraja geni. Atuh si Urjit meningan sakilat ngapung ka luhur. Cek pikiran si Urjit keheulaanan kudu beunang deui ku eta serangan. Awak si Urjit apung ka luhur nobros lalangit nobros kenteng bari nyakakak seuri. Itu cek si Urjit. Bari saterusna si Urjit geus aya di luar di ngajega di luar bari merong ka warga anu keur di luar. Untuna kakerot siungna meuni katingali babarasatanana. Sigana mah meureunan si Urjit aya nyekekan we hiji-hiji. Atuh warga teh meuni cing parurungkut. Sabab anu tadi teh gila jeung pikasieun. Warga ge kakara ari nampo makhluk model kitu. Atuh ningali kitu mah cileng Bagas keluar meuni sajorelat
nyata nyusul si Warjit anu geus lumpat keluar. Sabab cek pamikir Bagas lamun eta ngaran siluman teu ditalukeun bisa cilaka. Cakakak si Warjit seuri. Wah, manusia, manusia gede wawanan, manusia gede kawani. Kita cek si Warjit. Bari jelang si Warjit loncat. Anu saterusna narajang ka Bagas. Anu maksudna mah nu tadi teh lain anu harti nu tadi teh siluman mah cek kasarna mah keheulaanan kudu eleh ku manusia. Pantujuanna nama siluman mah anu tadi teh dititah ku jalma, titah diadu jeung jalma. Pada geus kitu mah cenah gampang geus pada diadu mah. Gerakan si Warjit kilat lain dikeuna. Kuku-kukuna anu sarekeut rek ngababat banget Bagas. Abong siluman gerakanna cepet nandingan kilat. Tapi Bagas ge anu tadi geus siap-siap ningali si Warjit narajang. Bagas gancang ngajaul ka luhur nimbangan gerakan si Warjit. Bagas ngagunakeun jurus jeung ajian beraja angin sapinuhna. Sabab lamun teh kitu bisa bahaya. Lamun Bagas teh ngagunakeun jurus jeung ajian sapinuhna, panu disingarepan teh lain manusia tapi siluman. Anu perlu pemikiran, perlu pengertian, perlu ilmu. Awak Bagas ngadak hampang turikat. Butbetna serangan si Warjit bisa digiwarkeun ku Bagas. Atuh ningali kitu mah si Warjit cengkelun. Reg si Warjit eureum nyerangna, pok si Warjit nyarita sorana semunu ngagerem. Lamun cek urang mah meureun nafsu kapegung. Lamun keur bangsa manusia mah wah, kurang ajar sia manusia, sia lingas-lingas teuing, Abet naon sia teh manusia. Waing bakal diparangkeun nyawa sia, kitu cek si Warjit. Anu saterusna si Warjit ngaburakeun seuneu tina bahamna. Eta seuneu teh meni ngababela tur gede kacida. Anu maksudna rek ngaduruk kana awak Bagas. Bagas mundur sababaraha lengkah. Bari kitu teh Bagas awatek ajian beraja banyu. Dina tingkat anu disebutkan tingkat hampir akhir. Lamun teh kitu bisa bahaya, bisa cilaka. Anu saterusna Bagas ngadorongkeun leungeunna ka hareup. Eta tina leungeun Bagas kaluar hawa tis kacida. Tis kumaha we lamun di bangsa manusia mah nyaeta salju. Dua kekuatan diadu. Akibatna lain di kieu hebatna. Ager-ager sora kumaha we guludug anu keur usum hujan. Kabehanana meni ngarebeg beki gemper. Kayaan didinya asa beki geman. Kayaan didinya asa beki pikasieun. Dua kekuatan